kalayan judul Samagaha di Cempala karangan Ki Leksa. Nyangageun mitra Samagaha di Cempala sumangga urang kawitan dinten ayeuna. Sok kabarayun sadayana. Hancana anu katunda waktos dinten kamari parantos dugi ka terus ngajegang bari nulak cangkeng dada dikemungkeun ngadenge omongan Kalabiru jeung Kalahideung kitu. Anak buah Ki Durgali amek geus teu kuat nahan amarah. Duaan maju teu tatapasini deui cekuk nanyokan kana dada Kalabiru jeung Kalahideung. Buk-bek patarik-tarik. Tapi nu ditonyok kalah seuri. Dangah bari ngasorkeun dada jeung beuteung. Diantep cenah ditonyokan ku musuh yuk jekuk. Dipapai dada jeung beuteung tapi ngampul kawas nanyok karet. Cok sing tarik lah ngeunah ieu nikmat asa dipencetan. Ceuk Kalahideung bari nulak cangkeng. Sirah dangah bari seuri. Kalabiru sarua kitu. Awakna diantep sina ditonyokan ku musuh. Teu ieu ngarasa nyeri kalah asa digaroan. Ari nu nonyok beuki lila beuki nafsu tanaga dibeakeun nonyok satarikna. Dan nepi ka hitut atuh bakatuh hayang tarik. Tapi duanana kalah beak tanaga peureupna linu. Jangjang asa sempal walikat seueul pepeuteuyan cangkeul. Tungtungna munur bari muringis nyeri. Cakaka Kalabiru jeung Kalahideung teh sareuri bari lalengakan. Ari Ki Durgali ngahulang bingung kaget nyok kakuatan musuh. Anu sakitu rohakaana. Ayo maju deui saha nu hayang ngasaan aing. Ngeunah euy aing mah asa digaroan sok. Ceuk Kalabiru bari ngusapan beuteungna. Anak buah Ki Durgali nu sejena panas. Jung duaan nangtung terus ngagegag ngadeuketan ka musuh. Teu anda parah deui serepet ngalugas bedog. Hiuk jabrod kana beuteung Kalabiru tapi ngampul. Kawas ngadek buntelan karet. Buk-bek patarik-tarik cape leungeun katuhu ganti ku leungeun kenca. Cangkeul nu kenca dicekel ku dua leungeun hiuk gablug. Ngadek beuteung anu budayut ngadek tak-tak anu waweg. Tapi kalah cape anu ngadek tungtungna munur bari ngahegak. Ayo saha nu panasaran keneh. Awas ya engke giliran aing nu maju. Ceuk Kalahideung bari muril-muril kumis. Ki Durgali nahan napas bingung nyang hareupan Sema nu galak jeung gagah. Anak buahna eueuh nu wani maju sabab kasaksi ku sararea. Kulitna liat teu teurak ku bedog. Kalah cape nu ngadekna atuh. Durgali, kunaon sia kalah sohok? Milih nyawa atawa harta sok sia? Jawab. Kalabiru nyentak ka Ki Durgali anu can bisa nyokot putusan. Lantaran hareugeun kaget nenyo kadijayaan Kalahideung jeung Kalabiru. Kan teu daek ngomong mah. Urang duruk gogobrogna euy. Kalahideung maju dua lengkah. Ngarebut paneker kanu keur ngariung. Maksudna rek ngahurungkeun seuneu. Rek ngaduruk imah Ki Durgali.
Nenyok itu mah rewas Ki Durgali teh teu bisa mikir panjang. Pok ngomong kalayan Daria, Kela. Kaulah minta waktu ke nyokotan duit. Imah kaulah ulah diduruk atuh. Atuh lapor meureun duit moal kacokot. Pokna bari mere isyarat ku leungeun. Cakaka kalah hideung jeung kala biru seuri. Nu nenyokeun ting polohok taya anu bisa nulungan. Kapaksa Ki Durgali teh asup ka jero imah. Lembang rusuh di barung ku Ratu Jajantung hate keung. Sabab kadatangan ku dua garong nu geus sidik tangtuna ge nu dipikasieun ti Bareto. Teu kungsi lila Ki Durgali datang deui mawa rajut wadah duit jeung emas. Bro kahareupeun kalah hideung. Tah, kaulah masalahkeun duit jeung emas. Kaulah minta supaya Andika buru-buru init. Ulah datang deui ka dieu. Hahaha. Keladan. Aing hayang nenyo heula. Kalah hideung nampanan rajut terus dibuka diilikan eusina. Nyawe duit jeung perhiasan. Cakakak siri deui terus mere isyarat ka adina ngajak balik. Leos duarana balik lempang kalayan tenang. Bari mawa duit ti Ki Durgali. Nu aya di dinyangan ukur bisa jajab ku paneuteub teu walakaya, teu bisa nulungan ka Ki Durgali. Nu duaan beuki lila beuki jauh, antuk nangiles dina pengkolan. Tingga mana leosna teu aya anu nyaho. Ayeuna mah tinggal Ki Durgali anu ngahuleng bakat ku bingung. Pamajikanana cari nakdak anakna kekerotnahan amarah. Tapi ukur amek kapegung kituna deh, teu bisa naon-naon. Amek nyedek tanaga midek rumasa. Teu boga kakuatan teu wani ngayonan dua garong anu sakitu gagahna. Pok salah saurang nyarita, hampura kai, kula teu bisa nulungan ye, hampura. Tamada ka Ki Durgali. Nya daya bayan euy saurang ge wung salah. Sabab musuh kaliwat kuat. Dan bae da geus jadi nangan kaula jadi bingung ye. Kumaha nya pilampaheun? Na ieu teh perlu lapor atawa henteu? Ih, kan tenan kudu pisan ngalapor ye mah. Cek nu sejen. Reang ngabudalkeun eusi hate. Nya tujuan kabaturna anu nitah lapor kan wajib. Nya akhirna Ki Durgali teh init dibarengan ku anakna rek lapor ka kapala desa ngeunaan kajadian anu bieu. Barang nampa laporan kitu, kapala desa ngajenghok. Terus papariksa imut pisan tina dedeg pangadeg. Sikapna kahayangna pamentana jeung sagala rupana ditanyakeun. Ku Ki Durgali diterangkeun sajalanterahna. Nya akhirna kubu nyarita tanes. Masyaallah di kitu carana mah ieu. Eta dua jalma teh garong nu baheula keneh euy. Taina tingkatkeun kawaspadaan mun aya deui bejaan batur, urang kepung ku jalma sadesa we lah. Mangga mengangiringan hatur nuhun kana peratosanana kitu teh manawi. Ceuk Ki Durgali. Satuluina Ki Durgali mulang ka imahna. Ari kapala desa ngayakeun gembungan jeung ponggawa desa. Nyawalakeun ngeunaan kajadian nu tumiba ka Ki Durgali teh. Mitra kaum dangu heuleut saminggu ti harita. Kalah hideung jeung kalah biru geus datang deui ka lemur Mancala. Malah anger datangna teh ka warung si Aki teh ya. Si Aki leuwas kadatangan kuno duaan teh inget kana kajadian minggu tukang. Si Aki diringkus lamun teu ditulungan kuno ngaliwat mah moal buru-buru katulungan. Aki, boga hayam teu? Cek kalah hideung ka si Aki.
Naon ayen? Cek si Aki tukang warung. Mana Aki hayang salamet. Bedah kene hirup. Eta hayam buru-buru pencit. Pasak sing ngeunah. Nyangu sing leuleus. Kaulah yang dahar. Ceuk kalah hideung bari nepakan beuteungna. Cakakak kala biru seuri panujuan pisan. Kana kahayang lanceukna. Calanun kana dadaharan. Am-am dihuapkeun mani cacamuilan. Ari Aki-aki tukang warung geus teu wani baha da hayang salamet. Kapaksa hayam nungan hiji-hijina. Hayam jago purah ngageuingkeun ari janari. Sabab alus kongkorongok kena harita mah kudu dipencit. Minangka keur bela jadi tameng dada dunungan. Supaya ulah ditandasa kudua garong. Pak-pik-pak nengolahkeun hayam. Dag-dag deg-deg di barung kurasa sieun. Salila popolah teh aya niat rek bebeja ka batur. Yen di warungna aya garong tapi ras inget da aya beja. Yen eta garong teh kuat jeung weduk ku bedog biasa mah teu teurak. Kasupan Neng Nong cager pohara mitra hanya kal kabujeng Neng Nong. Hapunten semoga kalepatan, nuhun kana perhatosanana, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.